Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Asyukru wal kufranu ari ieu eta sifat syukur wal kufranu sareng sifat kufur. Ngilam kudu nganyahokeun anjeun anallaha sayaktosna Gusti Allah jalla maha agung naon jalaluhu keagunganana Allah an'ama eta maparin Allah alika ka anjeun bini'amin katsiratin kalawan pirang-pirang nikmat anu seueur azimatin anu gede khossatin anu khusus wa amatin sareng anu umum fa ni'amul khossatu mangka ari pirang-pirang nikmat anu khos anu tangtu hiya eta ari itu ni'amul khos mislu nikmatil imani eta saperti nikmat iman wal islami sareng Islam wa nikmatil wujudi sareng nikmat aya wal aqli sareng akal wal ilmi sareng ilmu wa nikmati rizki sareng nikmat rizki wa sihati sareng sehat wa salamati sareng salamet wa nikmatil akli sareng nikmat dahar wa syurbi sareng minum wa naumi sareng sare ila ghairi dzalika nepi kaliyana anu tadi dicarioskeun minan ni'ami nyatana pirang-pirang nikmat allati anu la tu'adu teu bisa diitung wala tuhso sareng tegasna henteu bisa diitung. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa in ta'udu sareng lamun ngitung-ngitung anjeun nikmatallahi kana nikmatna Allah la tuhsuha moal bisa ngitung anjeun kana itu nikmat. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa minallah wa ma sareng ari perkara bikum nu eta tetep aya di aranjeun teh min nikmatin nyatana nikmat fa minallahi mangka eta tetep ti Gusti Allah wa amma ni'amul amatu sareng anapun ari pirang-pirang nikmat anu umum pabi an khalaqa yen nyiptakeun Allah sama kana langit wa ma sareng kana perkara fiha nu eta tetep dina itu sama teh minasyamsi nyatana panon poe wal qamari sareng bulan wa nujumi sareng pirang-pirang bentang limana fi ibadihi pikeun pirang-pirang kamangfaatan hambana Allah wa kadzalika sareng eta nya kitu deui khalaqas sama al ardu ari bumi wa ma sareng kana perkara fiha nu eta tetep dina itu ardu teh minal bihari nyatana pirang-pirang lautan wal anhari sareng pirang-pirang walungan wal jibali sareng pirang-pirang gunung wariyahi sareng pirang-pirang angin wal hayawanati sareng pirang-pirang hewan wal asjari sareng pirang-pirang tangkal. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka Allahu ari Allah allazi eta zat sakhara anu naklukeun ladi lakum pikeun aranjeun al bahra kana lautan litajriya supaya berjalan naon al fulku parahu pihi di itu bahru bi amrihi kalawan iradat Allah walita betagu sareng karena supaya nyupri anjeun min fadlihi tina padolana Allah wala'allakum sareng supaya araya aranjeun teh tashkuruna eta anu syukuran kabeh wa sakhara sareng naklukeun Allah lakum pikeun aranjeun makana perkara pisamawati nu aya di langit wa ma sareng kana perkara pil ardi nu aya di bumi jami'an kalawan sakabehna minhu ti Gusti Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika sayaktosna eta tetep dina anu tadi dicarioskeun teh laayatin aya pirang-pirang ayat liqaumin pikeun kaum yatafakkaruna anu malikir itu kaum. Fayajibu mangka wajib alika ka anjeun naon antashkura yen syukuran anjeun robbaka ka pangeran anjeun ala hadhihi ni'ami kana ieu pirang-pirang nikmat. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala fazkuruni kudu ingat aranjeun ka kuring azkurkum bakal ingat kuring ka aranjeun washkuru sareng kudu syukuran anjeun li ka kuring wala takfurun ulah kufur aranjeun kabeh. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala pabtaghu innallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah pabatagu kudu nyuprih aranjeun indallahi sakeuteuan Allah arizqa kana rizki wa'buduhu sareng kudu ibadah aranjeun ka Allah washkuru sareng kudu syukuran anjeun lahu ka Gusti Allah ilaihi eta tetep ka Gusti Allah turja'un baralik aranjeun. Wa idza syakarta di mana-mana syukuran aranjeun maulaka ka pangeran anjeun
Pala syaka maka ulah mangmang annahu sayaktos Gusti Allah teh yujazika eta ngabalas Allah ka anjeun ala syukrihi kana syukuranana ka Allah. Kama seperti perkara qala ngadauh saha Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla wa sayajzillahu syakirin wa sayajzi sareng bakal ngabalas insyaallah Gusti Allah syakirin ka pirang-pirang jalma anu syukuran. Wa yazidu sareng nambahan Allah ka anjeun min ni'amihi nyatana pirang-pirang nikmat Allah. Kama qala seperti ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala la ing syakartum lazidanakum la ing syakartum lamun syukuran aranjeun kabeh lazidanakum yakin nambahan kami ka aranjeun. Wa amma idza tarokta sareng anapun di mana-mana ninggalkeun anjeun syukrohu kana syukuran ka Allah fa innahu mangka sayaktosna Allah teh yabghadu eta ambek Allah alika ka anjeun. Kama qala jalla wa jalla seperti ngadauh Allah jalla wa ala wala in kafartum inna azabi lasyadid wala in kafartum sareng lamun kufur aranjeun kabeh inna azabi sayaktos siksa kami lasyadidun eta anu banget. Waman sareng ari sahal jalma lam yashkur eta teu syukur ieu man ni'amallahi kana pirang-pirang nikmat Allah alaihi ka itu man faqad arada maka nyata ngasongkeun itu si man kana ni'am lizawali kana leungit kama seperti perkara waroda anu sumping ieu mah fil hadisi dina hadis. Alhamdu ari puji ala nikmati kana nikmat amanun eta keamanan min zawali hatina leungitna itu nikmat. Wa qala sareng ngadauh sa asyairu tukang syair idza kunta di mana-mana bukti anjeun fi nikmatin eta tetep dina nikmat far'aha mangka kudu ngajaga anjeun kana nikmat. Painal ma'asi karena sayaktosna maksiat tuzilu eta ngaleungitkeun itu ma'asi an ni'ama kana pirang-pirang nikmat. Wahami sareng kudu ngajaga anjeun alihah kana itu nikmat bisyukril ilahi kalawan syukur ka pangeran. Painal ilaha karena sayaktosna pangeran syari'un niqami eta anu gancang nyiksana. Wa katsirum minan nasi sareng loba pisan jalma-jalma gharikuna anu titeulem bin ni'amillahil karimi dina pirang-pirang nikmat Allah anu bageuran. Walakinnahum tatapina itu nas ghafiluna eta anu paroho kabeh an syukrihi tina syukuran ka Allah. Kama qala ta'ala seperti ngadawuh Allah ta'ala wa qalilum min ibadiyas syukur wa qalilun sareng saeutik pisan min ibadiyah ti pirang-pirang hamba kami asyukuru eta syukuran. Wala jaroma sareng pasti naon anna faidata syukri sayaktosna faedah syukur teh roji'atun eta balik deui ilaika ka anjeun. Wa anallaha sareng sayaktosna Gusti Allah la yahtaju eta henteu mikabutuh Allah ila syukri ahadin kana syukuran hiji jalma. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man sareng ari saha jalma yashkur eta syukuran ieu man fa inna ma yashkuru pastina syukuran ieu man li nafsihi pikeun dirina ieu si man. Waman sareng ari saha jalma kafaro eta kupur ieu man fa innallaha sayaktosna Gusti Allah teh ghaniyun eta anu sugih hamidun anu dipuji. Wa min da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng eta tetep tina sapalih pirang-pirang doana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alni syakuran ari lapad Allahumma ij'alni syakuran. Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun Gusti ni ka abdi syakuron kana jalma anu loba syukuran. Waj'alni sareng muga ngajadikeun Gusti ka abdi saburon kanu anu loba sabarna. Waj'alni sareng muga ngajadikeun Gusti ka abdi fi aini dina paningali abdi teh sagiron kana anu leutik. Wa fi ayuninna sareng dina paningali jalma-jalma kabiron kana anu gede. Wa fil hadis sareng eta tetep dina haji hadis aidon deui ajaban ngagetkeun li amril mukmini pikeun urusan jalma mukmin inna amrohu sayaktosna urusanana mukmin kullahu tegasna sakabehna amru lahu eta tetep pikeun itu si mukmin teh khairun eta alus walaisa sareng teu aya naon zalika itu anu tadi dicarioskeun li ahadin pikeun hiji jalma teh eta tetep pikeun hiji jalma illa lil mukminin kecuali pikeun jalma mukmin in asobat lamun keuna ka itu mukmin naon sarra'u kabungah syakaro syukuran itu si mukmin fa in kana mangka bukti itu saro teh khairun eta leuwih alus lahu pikeun itu si mukmin
Wa in asobathu sareng di mana-mana keuna ka itu mukmin naon darra'u kasusah atawa madarat sobar ieu si mukmin. Fakana mangka bukti itu darra teh khairon eta leuwih alus lahu pikeun itu mukmin. Wa syukru sareng ari syukuran sorful abdi eta ngolahna hiji hamba jami'a ma kana sakabeh perkara ama nu maparin insyaallah Gusti Allah alaihi ka ieu abdu ilama kana perkara khuliqa anu diciptakeun ieu ma li ajlihi karena arah-arahna itu ma bahwa sareng ari itu syukur yakunu eta bukti itu syukur teh bil qalbi eta ku hate walisani sareng kulisan wal a'dha'i sareng ku pirang-pirang anggota pasyukru mangka ari syukuran bil qalbi ku hate antazkuru eta yen eling anjeun robbaka ka pangeran anjeun da iman barina salawasna bihuduril qalbi kalawan hadir hati bihuduri qalbin kalawan hadir hate ma'al mahabbati sarta mika cinta wa ta'zimi sareng ngagungkeun wa tatasawwara sareng ngagambarkeun anjeun jami'an ni'ami kana sakabeh nikmat minhu ti Gusti Allah wa syukru sareng ari syukuran bilisani kalawan lisan antazkurahu eta yen nutur anjeun kana itu syukur bitahmidati kalawan pirang-pirang pujian adalah ti anu nuduhkeun ala syukrihi kana syukuranana kana ala syukrihi kana syukuranana itu ni'am wa afdaluha sareng ari pangutamana itu syukur bilisan kama eta seperti perkara fil hadisian wa dina hadis alhamdulillahirabbil alamin ari lapad alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam hamdan kalawan puji iwafi anu nyumponan ieu hamdu ni'amahu kana sakabeh kana pirang-pirang nikmat Allah wa yukafi sareng nyukupan ieu hamdu mazidahu kana tambah-tambahna nikmat wa antas ta'mila sareng make anjeun lisanaka kana lisan anjeun fi qiraatil qur'ani dina maca Al-Qur'an wal hadisi sareng hadis wa kalamil ulama'i sareng kana cariosan pirang-pirang ulama wa fi zikrillah sareng dina zikir ka Gusti Allah wa sholati sareng maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa kalamil khairi sareng nyarios anu sae qala ngadaus Allah taala Gusti Allah taala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin la khaira teu aya kasayan fi katsirin dina loba min najwahum dina harewosna itu nas illa man kecuali jalma amaro anu marentah ieu man bi shadaqatin kana sedekah au ma'rufin atawa migawe kalusan au islahin atawa ngabenerkeun bainana di antara manusia wa syukru sareng ari syukuran bil a'dha'i kalawan pirang-pirang anggota antakuma eta yen ngadegkeun anjeun bi ibadatihi kalawan ibadah ka Gusti Allah patu sholli tuluy salat anjeun wa tuzaki sareng mayar anjeun malaka ngabersihkeun anjeun malaka kana harta anjeun wa tasuma sareng puasa anjeun wa tahujja sareng indit anjeun al baita ka baitullah wa ta'mala sareng migawe anjeun bi a'dhaika kalawan pirang-pirang anggota anjeun ma kana perkara yardihi anu mikaridho Allah kana ma yardihi anu mikaridho kana ma saha subhanahu ma suci Allah wa ta'ala sareng mahlur Allah patamsi lempang anjeun beri jelaika kalawan wasuku anjeun ila talabil ilmi kan dina nyuprih ilmu wa ila sholati sareng kana salat wa bi qodoi hawaijika sareng dina nyumponan pirang-pirang pangabutuh anjeun wa hawaijinna sareng pirang-pirang pangabutuh jalma lasyama sumawona walidaika kadua kolot anjeun wasatidatika sareng pirang-pirang dulur pirang-pirang guru anjeun watahdaro sareng kudu mikasieun anjeun antam sia kana yen lempang anjeun bihima kalawan itu rijlaik ila maksiatin kana maksiat kaila takfuro supaya henteu kufur anjeun nikmat rijlaini kana nikmatna dua suku wa ta'mala sareng migawe anjeun biadaika kalawan leungeun anjeun pi qodoi asgolika dina nyumponan pirang-pirang ka sibuk anjeun wa takhusu sareng khususkeun anjeun aya al-yadal yumna kana leungeun anu katuhu bil a'malin nazifati kana pirang-pirang pagawean anu bersih. Kafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis
Kana kabuktosan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu eta ngajantenkeun Kangjeng Nabi yaminahu kana panangan katuhuna Kangjeng Nabi li aklihi pikeun tuangna Kangjeng Nabi wa syurbihi sareng ngaleueutna Kangjeng Nabi wa wudu'ihi sareng wuduna Kangjeng Nabi wa thiyabihi sareng nganggo pakaian Kangjeng Nabi wa akhdihi sareng nyandakna Kangjeng Nabi wa altahi sareng maparina Kangjeng Nabi wa shimalahu sareng kana panangan kencana Kangjeng Nabi 5 eta pikeun perkara siwa zalika salian anu tadi dicarioskeun wa tab'unda sareng kudu ngajauhan anjeun kulal bu'di kalawan sakabeh ngajauhan min antu dia tina yen nyeri anjeun bihima kalawan itu yadain ahadan ka salah seorang au tadribahu atawa neungeul anjeun ka itu ahad au tasriko atawa maling anjeun malahu kana harta ahad au takhunahu atawa khianat anjeun ka ahad pi amanatin dina hiji amanat au wadiatin atawa dina titipan au taktuba atawa nulis anjeun bihima kalawan itu yadain makana perkara laya juzu anu henteu wenang naon anta takallama yen nulis yen ngobrol anjeun bihi ku itu ma Painal kalama karena sayaktosna pulpen ahadul lisaini eta salah sahiji dua lisan. Wa masyukru nikmatil ainain anapun ari syukur nikmat dua soca pa antang duro eta yen ningali anjeun bihima kalawan itu ainain ilal mushaf syarifi kana mushaf anu mulya wal hadisil munifi sareng hadis anu luhur wal kutubin nafiati sareng kana pirang-pirang kitab anu manfaat watang zuro sareng ningali anjeun al fuqara ka pirang-pirang jalma fakir wal masakin sareng pirang-pirang jalma miskin wal yatama sareng ka pirang-pirang anak yatim wal mangkubaini sareng ka jalma anu kamusibahan patarhamuhum maka patarhamuhum tuluy mikanyaah anjeun kanu kabeh wa tuwasiyahum sareng ngajembarkeun anjeun ka itu anu kabeh wa ilal jihali sareng ka pirang-pirang jalma anu bodoh waddallina sareng ka pirang-pirang jalma anu salasar Watu alimahu mangka ngawurukan anjeun ka itu kanu kabeh watu rasyidahum sareng nuduhkeun anjeun ka itu anu kabeh ila sabili najatihim kana jalan kasalamatanana itu anu kabeh wa saadatihim sareng kabagjaanana itu anu kabeh watang zuro sareng ningali anjeun bihima kalawan itu ainain ila maqasidika kana pirang-pirang pamaksudan anjeun alhasanati anu sae wa ila ajaibi makhluqatillahi sareng kana kaanehan pirang-pirang makhluk Allah wa tatafakkaro sareng tafakur anjeun fi azamatihi dina kaagungan Allah wa qudratihi sareng qudratna Allah wa alla tastamila sareng ulah make anjeun al ainain kana dua soca fi nadori dina ningali ilal muharramati kana pirang-pirang anu diharamkeun au ilal aurati atawa kana pirang-pirang aurat wajah sareng datang fil hadis dina hadis naon la'anallahu nazira wal mangzura ilaih la'ana ngalaknat sallallahu Gusti Allah nazira ka jalma anu ningali wal mangzurallah sareng wal mangzura ilaih sareng ka anu ditingali aw pitajassusi atawa dina naluntik ala uyumi ghairika kana pirang-pirang aib lian anjeun wa nazari sareng ningali ilaihi ka ghair bil ihtiqari ku ngahinakeun wal istihja'i sareng ngaguguyonkeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina haji hadis tuba sae liman pikeun jalma sagolahu anu katungkul sagolahu anu katungkul anu nungkulkeun ka ieu man naon aibuhu aibna ieu man anu uyubin nasi jauh tina pirang-pirang aibna nas waroda sareng datang aidon deui bihasbi meriin kalawan saukuran atawa panyangka hiji jalma minasyari tina kagorengan ayah kiro naon ayah kiro yen ngahinakeun ieu jalma akhahu ka dulurna ieu imriin al muslimu anu muslim wa syukru nikmatil udunain ari syukur nikmat dua cepil
antas takmilahuma eta yen make anjeun kana itu udunain pil istimai dina ngupingkeun ilal khairi kana kasayan kakiraatil qur'ani saperti maca Al-Qur'an wal mawa'idi sareng pitutur wal ulumi sareng pirang-pirang ilmu watah paldohuma sareng ngaraksa anjeun kana itu udunain minasyarri tina kagorengan kasima il ghibati saperti ngupingkeun gibah wan namimati sareng ngadu-ngadu wal kalamil badii sareng obrolan anu jorok wa fil hadisi sareng dina hadis innal mustami'a sayaktosna anu ngupingkeun syarikul qaili eta anu ngarejengan anu ngobrol bahwa sareng ari itu mustami ahadul mugtabain eta salah sahiji gibah dua wa alika sareng eta tetep mesti ka anjeun antas ta'zima ari yen ngagungkeun anjeun ngitung agung anjeun ni'amallahi kana pirang-pirang nikmat Allah alika ka anjeun piantang zuro ku yen ningali anjeun ilaman ka jalma hu ari itu man teh dunaka eta sahandapeun anjeun bi umuri dunya dina pirang-pirang urusan dunia ka eta syukuro supaya syukuran anjeun robbaka ka pangeran anjeun ta'ala maha luhur rob wala tajadari sareng ulah nyepelekeun anjeun ni amahu kana pirang-pirang nikmat rob wa amma fi umuriddin anapun dina pirang-pirang urusan agama fa'alika mangka eta tetep misti ka anjeun antang zuru ari yen ningali anjeun ilaman ka jalma wa ari itu man teh fauqaka eta saluhureun anjeun yazdada supaya tambah-tambah naon nasyatuka tanginas anjeun fil khairi dina kaalusan wa ta'zuma sareng gede naon rogbatuka resep anjeun fi taati dina taat qala ngadawuh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma nazaro eta ningali ieu eman fi dunya dina urusan dunya ilaman ka jalma wari itu man teh dunahu eta sahandapeun man wa nazaro sareng ningali ieu man bidini dina urusan agama ilaman ka jalma wa ari itu man teh pauqahu eta saluhureun man kataba maka nulis sa Allah Gusti Allah sabiron ka jalma anu tukang sabar wasyakiron sareng ka jalma anu syukuran waman sareng ari saha jalma nazaro eta ningali ieu eman fi dunya dina urusan dunya ilaman ka jalma wa ari itu man teh pauqahu eta saluhureun man wa fid dini sareng dina urusan agama ilaman ka jalma wa ari itu man teh dunahu eta sahandapeun man lam yaktubhu tah moal nuliskeun ka ieu eman sa Allah Gusti Allah sabiron ka jalma anu tukang sabar wala syakiron sareng teu ka jalma anu tukang syukuran waqala sareng ngadawuh sa syairu tukang syair man ari saha jalma syaa eta karep man aisyan kana kahirupan rohiban anu lega yastatilu anu lila bihi kalawan itu aisyan rohiban fi dinihi dina agamana man summa dunyahu tuluy dina dunya man ikbalan barina sejahtera pal yang duronna tah kudu ningali ieu si man nya kudu ningali nyaan ieu si man ilaman ka jalma fauqahu anu saluhureun man waro'an dina warona wal yang zuronna sareng kudu ningali nyaan ieu si man ilaman ka jalma dunahu anu sahandapeun man malan dina hartana wa idaro aita sareng di mana-mana ningali anjeun ahadan ka hiji jalma mubtalan anu dicoba fi dinihi dina agama na man atawa ahad au aqlihi atawa akalna ahad au badanihi atawa dina badana man atawa ahad au fi ghairi dzalika atawa dina liyana anu mazkur yusanu disunatkeun lakapikeun anjeun naon antas juda yen sujud anjeun sujud syukri kalawan sujud syukur lillahi ka Gusti Allah ala salamati kana salamat min dalikal balai tina itu balai wa yusanu sareng disunatkeun aidon deui naon antakula yen maca anjeun sirron barina laon bahaitsu la yasma'uhu supaya sakira-kira henteu nguping kana itu qaul sahal mubtala anu dibalayan li alla yata'allama karena supaya henteu ngarasa nyeri ieu si mubtala bidzalika kalawan itu qaul alhamdu kana lapad alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu afani ngaraksa
Allah ka kuring mimma tina perkara ibtalaka anu nyoba Allah ka anjeun bihi kalawan emak. Wa faddalani sareng ngunggulkeun Allah ka kuring ala kathirin kana loba mimman ti jalma khalaqo anu nyiptakeun man tabdilan barina kaunggulan. Wawaroda sareng datang fil hadis dina hadis naon annaman sayatosna jalma qala eta ngucap ieu man zalika kana itu qaul lam yusibhu tah moalkeun ka ieu man naon zalikal balau itu balai daiman dina salawasna ma'asya salagi hirup itu man. Wa min syukrillahi ta'ala sareng eta tetep tina sapali syukuran ka Gusti Allah ta'ala antashkuro arian syukuran anjeun man ka jalma sonaa anu migawe iman ilaika ka anjeun ma'rufan kana kaalusan wa khususon sareng dina khususna walidaika ka inung bapa anjeun wa asatidatika sareng ka pirang-pirang guru anjeun. Wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis Quran nasi ari pang syukuranana jalma lillahi ka Gusti Allah ashkuruhum eta pang syukuranana nas lin nasi ka manusa. Wawaroda sareng datang aidon deui naon man ata man ari saha jalma ata datang ieu man ilaikum ka anjeun ma'rufan kana pagawean anu alus paka piuhu tah kudu ngabalas anjeun ka itu man pain ajaztu mangka lamun apes anjeun anu ka paatihi tina ngabalasna ka itu man padung tah kudu ngadua anjeun lahu pikeun itu man hatta ta'lamu sehingga nyaho anjeun an qad syakartum kana yen geus syukuran anjeun painallaha sayangtosna Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah asyakirina ka pirang-pirang jalma anu syukuran. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hiji hadis anu sejen la yashkurullaha la yashkuru henteu syukuran Allah ka Gusti Allah sahaman jalma la yashkuru anu henteu syukuran ieu man annasa ka jalma wa ammal ladzi sareng anapun ari anu la yashkuru eta henteu syukuran ieu man la yashkuru anu henteu syukuran sahaman jalma ahsana ka nu migawe alus ieu man ilaihi ka itu jalma bahwa mangkari itu umanya Allah imu eta anu dicacad al khabisun nafsi eta al khabisun nafsi anu goreng diri kama seperti perkara qala ngadau sa syairu tukang syair muallimuhu riyamata kulla yaumin muallimuhu ngawuru kuring ka jalma arimayata kana manah kulla yaumin dina saban-saban poe palamastadda nalika banget naon atawa kuat naon sa'iduhu leungeunna itu si jalma romani tah manah itu si jalma ka kuring wa kam alam tuhu mang pirang-pirang ngawuruk kuring ka jalma nadmal qawafi kana susunan syiran palamaqala nalika ngucap itu si jalma qafiyatan kana hiji syiran hajani tah ngahina ieu si jalma ka kuring wallahu a'lam bissawab.